Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh gitu. Terus anu rada berat lah, rada berat. Rada berat ya? Rada berat pernah di mana tah kejadian? Berat mandi basah di mana? Oh di situ Pangandaran. Anu aya perlawanan anak gitu tah. Pangandaran. Pernah bang ke Pangandaran? Nyopi, Wah, mantai itu. Parigi, Wih. Ke Parigi. Pernah Mantai kita Sisi. ajang Ratu Kidul. Hah? Atau wetan kulon gitu-gitulah. Lain ieu nglamprahnya ieu jalema ieu aduh bikin ke Parigi sagala eta. Ya. Tadi itu. Ayo Ghostbuster mah. Kumaha eta teh kumaha kajadian kumaha? Ngalawan itu. Ya biasa ngelawan yang tanpa kelihatan. Sombong amat. Nya eta sih Main energi, oh energi. Tak gitu hukul mang ekawani santri teh tong wakan nu katingali nu dekat tinggali gini budak. Kok nu katingali? Umum ya randang. ayo di mangnya mata-mata julukanana salah saya jadi panggilan seul aya Mang Rois, aya Mang Lebe, Ya. aya ajengan Panto Molongo, tegau ningali randa Panto Molongo, lebat, assalamualaikum, tidak silaturahmi, kalau dalila teh cenah kan kudu panjangkeun silaturahmi, Ya. yang dijebarkeun di segi harga panjangkeun Heuleum. teh, Alah. iya, tapi aneh, Ya. tiap nu Molongo Panto teh nu randa hungkul datangan teh, Lain sih gak dari pilihan. nya, tapi dari kawiman tuh. Oh, coba takut, unggul lewat. Lewat tuh bener berarti itu mas silaturahmina bener Oh. ulah kasuwun Nya tuh. Pokoknya mah nungguan bohong we. kumaha eta kejadianna itu kumaha kejadianna eta teh Ya, nu kumaha coba? papupat teh Ya, kumaha ya. masalahna teh mimiti langsung jol Jol pasti apa? aya Ya. banyak heula Ya. alasanna terus buat ngalawan teh naon begitu Jol. teh Jol ngebahas rata we. jadi gampang rana mah gitu Pak gitu Pak alam Ya biasa di ada telusuri dulu rumah orangnya gimana. Telusuri rumahnya dulu. jalmina mah tong disebatin aja namanya mah kan mun mang lebih dicarioskeun misalkan di ditu teh kejadian teh minta tulung teh keluhanna teh kan ieu gitu ka dokter mimiti kumaha teh Telusuri rumahnya dulu. Ya pakai energi. nya hingga apa pakai energi Isi we. Bisi we nya. ya pir aku rek make metal detektor mah dan rek nengan mah satu nya pir aku deui si manggil ya sombong euy Ya. tapi wajar da Roisna Biasana mah api lamun lempangan teh sok make seberani. oh emang mah eta mah lain Nah, udah aku gitu. gini kumaha tah nah, lain keluhanana kumaha bibitina teh gitu Ya keluhannya mah kan melindas karena diri teh. Oh ya. ya maksudnya Ya seperti sok yo bisa punya barang-barang Oh, tidak ya. urus. Jangan ngukar itulah. Biar itu we lah paksa pada gitu. Oh, Nah, anu teu kaurus teh bahan ka urang bakal warga Marinas. Malinas. contohna kunaon cenah Gering. aya gering naon Ya. pakai aya kejadian anu aneh gitu mentakan di katalog gitu dari tulungan Gering medis tapi ada non medis. Jadi yang gering gering medis bener. Ya. sakit medis dan non medis Ya. Ya. Jadi yang Kurang, medis kurang. ada yang non medis bercampur Oh. jadi lebih parah. Oh. jadinya jadi guys penyakit anu geus menahun oke terus ketumpangan ke corona Tah kayaknya eta kudu kar itu oke gitu bisa jadi. kan bagi marahan oke nya Ya, parah oke gitu. gitu jadi anu medisna memberi tadi nama teh sapira mun gara-gara katumpangan di orang Ya. bagi parah Ya, jeung intina mah sakirana teu bisa ngurus barang anunya nu kararitu mah lah nu bertuah Tong lah. gitu mending tong lah. Tong Mending lah. kanu biasa we ditipkeun atuh kumahanya Ya. daripada malitas sebenarnya gitu mah harusnya. bisi lebar lebar itu menang alat itu menang muasana ya tapi dari teh harus make biji Ya. hari ka anak awak sorangan teu malinis biasa nanti sok ka Sok budak majikan budak ka eta nu karunya eta nu karunya mah soalna mana eta apal Tah, gitu. urang hungkul Apa jadi barang ya. fungsi dan kegunaannya teh keur naon gitu. Ya. Kan Ya. saukur urang mah ningali hungkul dohir hungkul. Ya, mohon. Yang karunya nama berdasarkan ke efek nanya ke keluarga gitu. Hari keluarga, hari urang mah kan apal, dan ngalakna apal,
kegunaan anak kernaon teh apal Ya. kan anu karunya boleh budak kan teu nyaon naonnya Ya. biasana anu kitu kena efektifnya Tah eta. budak anu terbuka dosa dan nah eta bahayana teh karena saukur musyrik kumpulnya tapi Ajeng nya mamalana gitu Tah, kata eta geus mendingan kepada paus mendingan mangga wae nya aya daripada kitu kan ya pondasina di mangnya. hati belah Oh. Terus mending kena ilmu ngaji ngaji oh ngaji itu mah eta mah ada kewajiban harus mau ngaji kumaha? Pertarusana kumaha cenah Mang? Pernah tuh Mang aya serangan balik pas Amang tos persihan imah atau misalkan ke di bumi berenyak doa serangan balik khusus oh atau keur di perjalanan Apa, utah kene itu? ke perjalanan kene jika baheula abi ngilu-ngilu teh Nah, abi pernah. kantos ngiring ka ieu pada ka dieu nya pernah bahasa di Pasir Koja nah Ya. deuneuk mobil aslina Mang deuneuk dan asup eta geus deuneuk sekarang oh ini orang ngedrop kita nya supaya orang balik deui gitu nya. ari abi mah baheula teh da teu ngilu kebersihan teu ngan ngilu we hungkul gitu ngilu maturan hungkul Ya, yang apal sarua gitu tah eta balik serangan teh dina mobil eta mah juga aya batu badak di badugun kana lumpur mobil ya. berjalan tol teh beledak Tapi kan naon? buana naon boga mobil teh oleng Ah, sisikeun heula dada ruas we teh mun sakirana eta supir teu cekatan balik ya jalan tol astagfirullah. tapi pas ditinggal teh da mobil eueuh nu kentop da Ya. sidik sadayana ge da eta mah da atuh siang mang kana wengi masalah yang kene keur mujungna lah panon poe Ayo. balapan ka sarapan Banyak teh durian runtuh. oh jalan tol durian semang teh tangkalna di mana sateh tangkal durian di tengah jalan tol Ya. beledukna teh kabeh ka mobil hinggeung tapi eueuh naon Nah, gitu. nya Aduh, iya, udah eta nu kitu usaha ya. cigan teh kitu nya eta nu kitu serangan balik teh nya dan itu biasa itu enon deui tah jenisna Berarti serangan balik berarti bentengna urang teh kudu hade berebangnya ada kegituan banyak. paling serangan balik mah kerasa bagian mana tangan kaki jujur bareuh we nah eta Oh. mun urang mah kabadi gitu oh nya nya aya karasa apaleun tukang spiritual mah atau tah eta kumaha tah carana supaya ngaleungitkeun ka nyeri eta misalkan mun kabade gitu kunaon tah nu kudu diawaskeun atau dibaca paling pikir we ieu tah pikir tos wiridan wiridan aya nu khusus teh wiridanana ngaleungitkeun nu kitu pikir nanti la ilaha illallah oh tah nu biasa gitu Ya. ari ayat kursi teu nganaon sami Teu. eta yang penting mah sami ayat Allah kan nya Terus iya aya pertanyaan di sauna Mang. Di umur sabaraha Amang biasa ngarasa aura makhluk atau ngarasa atau sensitif lah gitu kepekaan pada gitu ya Mang. mun aya namanya bahasa keren mah indigo mang Ya, di umur ti aalit atawa iya gitu atawa mang teh ngulik ti ageng ya atau biasanya lira atau kumaha. Enten mah ya yuk di karubun sepali ongko Masya Allah. guru ongko gitu jadi Bulan. bersatu gitu jadi lebih kuat terus eta nanti anu di mana anu pangparahna mang anu perang hebat dah nu nalika keur ngarukia bumi atau ngarukia jalmi nu di mana tah pangguratna gitu nya oh nu pernah nepikeun ka wah diserang tapi ka pisan. mang lebih ngageung gitu tah oh ente pernah Wih, Sombong amat. alhamdulillah masih kena diselamatkan Gusti Allah alhamdulillah. mang can pernah ngageung ka badi acan alhamdulillah sehat alhamdulillah Wah, atuh bedengna tuh. Anu ngiring lagi. tah gitu di mana tamang di mana tah di mana tah di mana dilap-dilap deui kada ada emutan heula nya nya dah tuh bakat kuseur ieu teh pengalaman jeung pasena teu teuing mereka bingung kira tanda anu tadi teh dia Apakah Amang merasa canggung namun nuju ngubaran istri? Alah. Grogi gitu atuh kumaha. ya canggung mah pasti Ya, cuma kan orang personalnya kan diberi nafsu teh ya ya, ya. nya kamu ente nafsu mah teh normal gitu Nah, eta. Tina terus aya we pertanyaan eta tadi heula di mana eta tempatna anu bikin kamang pakukut bikin ya pisang lebih rame bisa. di Ranca Ekek
Woi. Di ranca eke. nya api nepi ka ajelang-ajelangan aduh eta si meja kaca di ajelangan ku api Eta teh naon eta teh makhlukna teh jadi naon? coba astral deui lah astral Iya mau asal teh kan loba aya sesebut, astral aya aya model ieu aya aya si gendar, Wowo, aya gendar gitu kan. si wowo biasa Wowonya biasa. si wowo mah rada gede eta mah dari gitu Karena sesebut karena eta mah biasa kita pada gendar itu kan. Rencangan eta mah. Malah si Mang ieu mah lomba menuju damal nuju jaga kan ieu damal nate di ngajaga di sekolah gitu ngomong itu. Eta si Mang ieu mah ngalawangi teh cenah mah betah. Nah, heueur atuh anu ngarencanganana. Ada ngobrol jeung Wowo nya. Sareng ketawa. Eta panggenah-genah mah cenah mun keur ieu malam Jumat teh ngobrol tiga nu keur bobogohan jeung seskun. Ya. Ngobrol Sok bisa ngobrol jeung kuring asal rubah heula cenah meureun diraraina supaya geulis. Oh gitu umurnya bisa itu emang bisa Bisa tuh. Mancala Bisa putra gitu, mancala bisa, putri teh. Ai nu kitu mah kan tiasa wae bade putra bade putri bade geulis bade awon kitu mah kan tiasa itu wae emang mereka ngobrol ini orang ngobrol lah kali tapi ganti lah tak banget tapi jadi artis kumaha gitu kasus kunte aja baju nama eta nama gitu kan eta banget gitu ganti heula tarang ngahaja tarang ngahaja di onang-onang tuh itu lamun anu nyamperkeun ya malah mun anu hayang ngobrol gitu maksudnya hayang ngobrol Iya, besok bener. rek ngobrol ka dieu mah anu kudu ganti eta banget kudu artis atau kumaha ningali di jauh geus apaleun wah yeun geus dimaan gitu mang teh geus dimaan teh nya ade euy si mang ieu mah ado juri kena maca ayat kursi si mang ieu mah ningali si mang ieu mah lain urang nu kudu maca ayat kursi ieu mah jurigna nu maca ayat kursi tuh lieur si mang ieu mah keren Ya. tadi ge kunti ge cenah boro-boro kunti rek nyamperkeun ge emang eta Ngeri bisa. ngeri cenah si mana gede ngeri bener yang bisa gitu tah si mana kudu kitu wae ge jelema teh urang mah jeung nu kitu tong LSI mah mun urang LSI mah ku itu urang geus eleh manten nya maksudnya yang bisa Sok- gitu Sok keringnya. geri ke urang mali jadi si energi urang kata ku itu Oh. madap we layanan kumaha engke we oke nah eta tipna jeung kitu mah jadi ulah kudu pagede-gede kawani Oh. mun urang kawanina gede itu energina eleh lamun urang kawanina leutik itu leuwih gede urang mah eleh nya minimal lah ngageuyeungkeun geuring 3 poe mah Ya. Ya. biasa lamun eleh energi teh nyamangnya teu salah ya mah panas deui saya kebayang nya kabadi teh kitu ngan saon ulah pikeun ka balareuh we nya usul panas geus Ya, mah ya. jadi ubaran Apalagi batur mah kering biasa begitu. nya tapi yang belum punya apa-apa mah jangan coba-coba Ya, jangan maksain gitu. ya maksain. tipsna tuh kanu pemula aduh kayak pemula segala anu baru terjun ke dunia ah mending kene entong terjun iya anu pemula ieu nu geus anu anu kakarek amatir cepat oh dibahas yang amatiran penting mah olah we nafsu urang tong gede teuing nafsuna Nah, nya olah nafsu. emosi urang Oh. bisa nahan emosi santai bawa santai we Ya. ada Ada pertanyaan deui saurna. pertanyaan ini naon cenah mah pertarusan Apa aya hubungan usum wabah kieu jeung nu goib? maksudnya di dunia gaib baik corona weh Itu maksudnya buset. pertanyaan yang sangat cenah pernah aya nu nanyakeun juga kieu karek dipok sangungkul aya di dunia jelema kan keur aya corona ting cenah aya di dunia gaib aya teh sarua kasrangkung corona ari model wabah kieu mah aya sabaraha cara namun ada teh mah pasti aya nah. Ada urang mah loba dosanya Nah, eta. tari urang eta mah ku kaimanan urang we eta keunana syarat mah ku kaimanan lain ieu mah nanyakeun ieu mah hubungan lain di urang kan keur kusum corona di dunia gaib aya teh corona anu karar itu mah udah panjang umur atuh Meskipun aya oge gitu. lain Perawat. kakeunaan tuh corona misalkan aya jin nah ayeuna mah tumben cenah jelema nu kasurupan
lagi kita di isoman. Bisa kita bareng corona jadi isolasi mandiri jinten kabehana seskun kabeh lain ini satu para rantes kunti pocong eger pilek kabeh. asa eueuh da tadi mata nanya ke pertanyaan teh tadi gitu anu naros teh tadi pemirsa teh cenah Bang ari urang keur usum corona cing di dunia gaib gitu aya corona teu kan model anu sok nepak urang Aduh, ya pertanyaannya betul musingin. musik Lain mau orang jauh-jauh aya kunti ke apotek. di mana eta nu nanya Iya, abi meser ngolosikam. Aduh ngeri. Malaya. hari santrinya koplok-koplok santri nanya tuh terus di cingnya Iwal dipoksang. terus dia ya eta nanya gitu yang apal di dunia gaib kaserang corona yang geus nanya kieu aya di dunia gaib teh ka acina rasuk teu aya teu aduh vampir Cina makanya ningali tapal gede deh naon eta ngaranna Oh eta kayak cabe. Kayak cabe itu emang ngeri. gitu tuh pertanyaan teh Aduh, Gusti. jadi aya eueuh intina mah aya eueuh pokoknya moal aya moal aya tah geus tah kanu nanya tong penasaran Mohon. tah aya ternyata Eta mah di urang hungkul. di dunia jalmi Ya. hukum Di Indonesia pokoknya nu rame mah dah. Viral wae Indonesia. anu goib oge bisa disalahgunakeun Nah, eta. ku jalma keneh Ya gitunya. keur nyerang-nyerang batur bisa bisa disalahgunakeun tapi Ya. naon apa dosa-dosa Dukdak kemarinnya dukdak teh kemarinnya dukun ka idak. nah Ieu sana aya. dosa sote cek mang area nu cek nu pelaku namanya itu santai-santai wae Eta mah hobina. nah hobina kitu nyelakakeun batur mun teu nyelakakeun batur naon atuh urang gawe gitu Ya, pertanyaan deui karena nah pertanyaan teh tarik kesimpulan untuk menghadapi untuk menghadapi ieu mah hadapai. dan bae tipe Tarik kesimpulan untuk menghadapi anu teu katingali atawa garis miring jurik jarian jeung wabah kieu. Nah, itu tarik kesimpulan untuk menghadapi anu teu katingali atau jeung wabah kieu kumaha tauna Mas. ya ingin menghadapi wabah kieu mah orang kudu ingat ka Gusti Allah sok jalankeun parentahna jauhan laranganana lobakeun wirid we Betul. Jadi intina mah urang kudu loba ering ka Gusti Allah gitu. Tong urang terus sieun ku panyakit nu kitu aya nu nyeun panyakit teh dipikasieun gitu merenya. Dina mah eta gitu. aya nanti nu keur ngawabah nu penting mah entong panik gitu Eta santainya santai wabah anu sebenarnya mah justru eta ka makhluk sieun anu diciptakeun makhluk anu sieun Nah, kebanyakan dibalik. itu. karena virus yang hilang teka tempo eta paribasa ukuran mikro itu leutik kan nya Ya. atau udah si virus dia boga catatanana anu beunang gitu sieun anu bekasieun anu pika kitunya ari ka Gusti Allah anu nyiptakeun virus ciptaan Allah mun aya teh mun urang oge sarua ciptaan Allah tapi kasieun nah ayeuna eta anu kurang ngawabah teh bikin ka jelema teh dirining diuji ku Gusti Allah ting tapuk Allah teh Nah, bere virus nah, cing deket-deket moal kakak ngajauhan Nah gitu. dicoba tehnya ya lamun deket urang mau moal kaserang Nah, gitu. lamun jauh nya wayang we nu pika dibungkus gitu Nah, eta. dibubur ulah dugikeun ka kitu guys nah umat tehnya papatah Nah, ti Mang Rois jadi cenah lamun urang deket ka Allah Mohon. ka Allah urang teh tenang jeung Nah, salamet eta. lamun urang jauh di Allah nya wayahna we Wayahna we. kita nalilahi mun teh Tak gitu. Da sagala rupana ge eta akibat dosa-dosa urang meremangnya Oh, atau ku Gusti Allah diturunkeun musibah atau bencana atau panyawat tos kitu merenya. sapertos panyawat nu aya dina diri urang we mah gitu panyawat nu urang Tak pari gitu. pae namanya urang udah punya di jero awak urang teh geus aya obat atuh Nah, apa namanya emangnya? geus imun teh geus kuat ku Gusti Allah teh diciptakeun urang teh jeung obat-obatan di jero Nah, nya terus geus sampurna sayagi lah sampurna dari urangna ngolahna nah pikiran urangna benerkeun saya loba wiridna ka Gusti Allah nya itu mah
jadi keur dicoba teh nah leuwih deukeut ka Gusti Allah atau beuki Tah, ngajauhan. Eta. Tinggal eta we urang sorangan nu nangtukeun mah. Bade mah keur mah dicoba beuki ngajauhan, bertahan nulungan. Tah eta. Sidik jeung dua orang pokoknya cekahan teh saur pangarsa-pangarsa mah kita tulung ka jelema mah kudu aya syaratna. Ya. Jeung can atuh buktina betul. Tapi lamun minta tulung ka Allah mah teu kudu make syarat. Tah eta. Pasti bukti. Besok mau yang minta tulung ka jelema mananya, lang ieu teu butuh duit. Pasti aya syaratna sok berejem tapi kudu kieu. Da minta tulung ka jalema mah ya batas. Nah, tuh hiji dua tilu mah dibere, katiluna mah da bakal ngurutus atuh ngambek. Ya. Ari minta ka Gusti Minta Allah ka Gusti Allah mah terus Bebas ya, dibere. bebas. beuki sering teh Beuki resepeun. Nah, bedana gitu manusia mah beuki pentamin teh. Beuki ngapulutus dari Allah mah Beuki resep. Beuki resep dibere deui terus. tak orang kudu deket bisa. Nya omat Inti nama inti nama dina keur zaman pake ieu deket kan Gusti Allah, jalankeun parentahna, jauhan laranganna kitu we. sarua nya jeung eta nanti sarua jeung anu tadi teh pergoibane kitu. Nah, nya. Lamun urang di deketan atau kena kudu kare itu nya tetep we tadi mah kudu deket ka Gusti Allah nya. Oke, siap. Tah Sakitu intina merenya. sakitu kunci namanya Ya, takarub ka Allah gitu. mohon. Oke, penakdi penginternya Mohon. di sana kesempatan para Kita live ya. Ya, iya dengan mungkin dengan bintang tamu yang lain lagi, santri yang lain lagi. mau santri lagi apa ntar kalau ada Ya. pertanyaan dari itu pemirsa di rumah penginternya akan komen di bawah kalau mau menanyakan bangsa ilmu agama gitunya hukum-hukum fikih hukum tauhid ntar kita mendatangkan pangarsa-pangarsa kadia supados kanggo menjelaskan anakku Mohon. pangarsa abi mah punten moal biasa menjelaskan karena ini santri aya guru-guru urangnya Sarang sanes di tempatna sanes ahlina. sanes ahlina sekali lagi kudu dicepeng ku ahlina Tah. supados seperti namanya teh saluyu Tah sareng eta. agama urang payu sekali lagi mun teu dicepeng ku nu lain ahlina mah tunggu eta. Iya. Tah, itu pengintennya punten disimpuling sadayana ieu hatur nuhun ya ka parois kita yang telah bersedia hadir pada malam kali ini pengintennya meskipun orangnya tidak terasa ya, Iya. tapi aura randanya mah asa Jauh. Ya, soalnya eta geus diteleponan wae eta tinggal ya HP kudu tutup huruf teh penting rek naonnya gitu. Mudah-mudahan apa Yuna urang sebagai pokoknya mohon kalau dia langkung majeng Amin. Amin. jika payun teh cing langkung pembahasan nanti Mohon. rada berbobot Eta sedikitnya sarang sing ageng manfaatna. agak manfaatna pokokna mah put masofa wada makadar candak nu saena biceun anu awana eta mah kitu pengen teh disumpeuling. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.